Assalamualaikum dulur. Jadi tadi na video ayeuna urang ngartasan heula langayangan we ayeuna mah. Nya ku sabab konten pulaseun teh kan geus eueuh ayeuna mah urang ngartasan heula we langayanganna urang jieunnan jangkeng jeung sakalian we ieu mah tutorial tutorial cara ngartasan urang kanu can apal ye. Bisi kitu urang bisa anu can apal cara ngartasan urang tah ayeuna tonton videona heueuh nepi ka akhir ya. Omat eta tong poho dipencet jempolna tong poho di polo-polo aku urangna ye. Pokona mah cara ngartasan urang mah taralila bakal sakedeung pisan moal paling ge 2 menit ge henteu jigana mah ieu. Aya lah ketang 2 menitan ngartasan teh teh. Matak ieu mah dulur-dulurnya bisa yang aya nu apal cara ngartasan urang tah kieu cara ngartasan teh kitu. Gaskeun lah pokona mah ayeuna mah kana ngartasan ye. Ayeuna urang lanjut kana proses ngaleman heula ku sabab kan ieu mah da sabeula-sabeula urang mah cara ngartasan kitu disakalikeun kitu posisinya teh di sabeula-sabeula heula tah ayeuna tinggal boolna heula nya dirapatkeun. Sanggeus boolna dirapatkeun jeung kertasna tinggal lem heula sisi-sisina pokona mah di sabeula-sabeula we ulah disakalikeun kan batur mah beda-beda kitu. Urang mun nempo baturnya cara ngartasan teh beda-beda kadang-kadang mah disakalikeun ngelimana teh kabeh kadang-kadang heuh kitu teh we. Cara ngartasan urang mah kieu teh pasti anu geus apal cara ngartasan urang mah bakal bosen nonton video ieu teh. Ya ieu masih jadi manfaat we kanu can apal kitu. Atau kanu can apal mah wayahna we tonton videona nepi ka akhir sugan we ieu mah bisa rek narurutan dulurnya ieu mah can apal ieu cara ngartasanna bisa rek nurutan mangan teh kitu naon. Tah kitu dulurnya ieu mah ku sabab geus tere beres da tinggal nya geus nonton dulur bieu ngartasanna. Nuhun pisan kanu geus nonton video ieu nuhun pisan kanu geus support kana video ieu. Tungguan video-video urang selanjutnya engke mah urang mulaseun lah da ku sabab ieu ngartasanna kan geus beres. Jadi dina video engke mah urang mulaseun pokona mah ulah waka aya ngartasan-ngartasan tah da ieu geus beres ngartasanna kus kitu. Jadi ieu teh cara ngartasan teh supaya rapih dan bener teh kieu sok tonton nepi ka akhir nya urang geus moal ngomong deui eta nuhun dulur sekali deui omat eta tong poho jempolan dulur. Tapi kita lamun teu ngomong teh sok tara epi-epi ayeuna mah urang ngomongkeun deui kagok lah bari saeutik di videona teh beres kitu posisinya teh tinggal ngeleman hungkulnya tuh di sabeula-sabeula we kitu seperti biasa leman we pokona mah rapatkeun nya dulur tinggal diserebetkeun we ka itu ka dieu lah pokona mah da babari pisan ai ngartasan mah kitu kan tina mulasna engke teh urang nyieun gambar bendera-bendera di Piala Dunia we engke tina mulasna nya. Kitu dulurnya ieu geus jadi itu ngartasan tinggal rapih teh ye cek dulur rapih teh lamun rapih komen-komen rapih we nya ieu mah dodet pisannya cara ngartasan ala-ala urang mah ye nuhun dulur